Sanajan anak geus rea malahan incu ge loba, tapi mun nempo nu ngora tara aya rasa era masih keneh sok kabita. Sanajan umur geus bujur geus deket kaliang kubur, tapi mun nempo nu seger tara aya rasa minder masih keneh hayang nyamber ngadak-ngadak carera aman. Peteuing ngora jengkol ngora dipilanep di baheula, komo mun anyaran ngala ti kebon anu mitoha bari teu apal modalna bet asa nikmat kacida. Peteuing ngora jengkol ngora dipilanep di baheula, komo jeung sambel dadakan nu buatan pamajikan bari henteu ngamodalan bet asa ku nikmat pisan. Sanajan anak geus rea malahan incu ge loba, tapi mun nempo nu ngora tara aya rasa era masih keneh sok kabita ngadak-ngadak carera aman. Sanajan umur geus bujur geus deket kaliang kubur, tapi mun nempo nu seger tara aya rasa minder masih keneh hayang nyamber ngadak-ngadak carera aman. Peteuing ngora jengkol ngora dipilanep di baheula, komo mun anyaran ngala ti kebon anu mitoha bari teu apal modalna bet asa nikmat kacida. Peteuing ngora jengkol ngora dipilanep di baheula, komo jeung sambel dadakan nu buatan pamajikan bari henteu ngamodalan bet asa ku nikmat pisan. Sanajan anak geus rea malahan incu ge loba, tapi mun nempo nu ngora tara aya rasa era masih keneh sok